Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahdabil istiqodi minan naum. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji fi adabil istiqodi dina netelakeun adab-adaban hudang minan naumi tina sare. Fa idas taiqadta maka di mana-mana hudang anjeun minan naumi tina sare fajtahid maka kudu ati-ati anjeun, kudu ngusahakeun anjeun antas taiqodo kana yen hudang anjeun qabla tulung il fajri dina samemeh bijilna fajar tanapi terbitna fajar. Wal yakun sareng kedah bukti anjeun awalama eta mimiti perkara yajri anu berjalan ieu ema ala qalbika kana hate anjeun, walisanika sareng kana lisan anjeun naon dikrullahi ta'ala dikir ka Allah ta'ala. Pakul maka kedah ngucap anjeun inza dalik dina itu istaiqad alhamdulillahilladzi ahyana ila akhiri. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah sifatna Allah alladzi anu ahya parantos ngahirupan ieu ladi na ka urang ba'dama sabada perkara amatana anu ngamaotan ieu ladi ka urang. Wa ilaihi sareng eta tetep ka ladi anu suru ari gumelar. Asbahna manjing enjing-enjing urang wa asbaha sareng jadi non al-maliku karajaan lillahi eta tetap kamilik Allah. Wal adomatu sareng jadi ka adomah keagungan, wasultanu sareng jadi kerajaan lillahi eta tetap kamilik Allah. Wal ijatu sareng jadi kemuliaan, wal qudratu sareng jadi kekuasaan lillahi eta tetap kamilik Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Asbahna manjing enjing-enjing urang ala fitratil islami dina kaayaan agama Islam tanapi netepan agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlasi sareng netepan kana kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyina sareng netepan kana agama nabi urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala milati abina sareng netepan kana agama bapa urang sadaya Ibrahim tegesna Nabi Ibrahim. Hanifan barina condong, musliman barina Islam. Wa ma kana sareng teu ari Ibrahim minal musyrikina eta ti reng-rengan jalma musyrik. Allahumma ya Allah bika kalawan Gusti asbahna manjing enjing-enjing urang, wa bika sareng kalawan Gusti amsaina manjing pasesenten urang, wa bika sareng kalawan Gusti nahyan hirup urang, wa bika sareng kalawan Gusti namutu maut urang. Wa ilaika sareng eta tetep ka Gusti anu suru ari gumelar. Allahumma ya Allah inna saenyana urang nas'alu eta nyuhunkeun urang ka Gusti antab asana kana yen ngabangkitkeun Gusti ka urang ngahudangkeun
tanapi ngabangkitkeun Gusti ka urang fi hadal yaumi dina ieu poe ila kulli khairin kana saban-saban kasayan. Wa na'udu sareng nyalindung abdi wa na'udu sareng nyalindung urang bika ka Gusti an najtariha kana yen ngalakonan urang pihi dina ieu yaum suan kana goreng aw najurrohu atawa narik urang kana itu su ila muslimin ka jalma Islam aw yajurruhu atawa berjalan kana itu su saha ahadun saurang ilaina ka urang nas'alu nyuhunkeun urang ka Gusti khairu hadal yaumi kana alusna ieu poe kana kasayan dina ieu poe wa khairu ma sareng kana alusna perkara pihi anu tetep dina ieu yaum wa na'udu sareng nyalindung urang bika ka Gusti min syarri hadal yaumi tina gorengna ieu poe wa syarri ma sareng tina gorengna perkara pihi anu tetep dina ieu yaum fa idza labista maka di mana-mana nganggo anjeun siabaka kana pakaian anjeun panwi maka pek nganiatan anjeun bihi dina itu labista eta imtisalan turut Paida labista maka di mana-mana nganggo anjeun siabaka kana pakaian anjeun panwi maka pek nganiatan anjeun bihi dina ieu labista naon imtisalun turut amrullahi ta'ala kana perintah Allah ta'ala pisatri auratika dina nutupan aurat anjeun wahdar sareng kedah ati-ati anjeun wahdar sareng kedah sieun anjeun ayakuna kana yen bukti naon qasduka pamaksudan anjeun pasejaan anjeun min lubsi libasika tina make pakaian anjeun eta miratal khalqi pikeun pamer ka makhluk patahosar maka rugi anjeun. Sadaqallahul adzim. Pada pasal ini, pada pasal yang ini mengenai tata cara bangun dari tidur. Nah, apabila engkau hendak bangun dari tidur, maka usahakan bangun sebelum terbit fajar. Dan jadikanlah dzikir kepada Allah baik di hati maupun di lisan sebagai kegiatan yang paling pertama. Kemudian sesudah itu bacalah doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal adamah. Wa sultanu lillah wal izzatu lillah wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadal yaumi ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur wa nas'aluka khairu hadal yaum wa khairu ma fih. Yang artinya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepadanya kami akan kembali. Kami telah memasuki waktu pagi dan sejak dahulu kerajaan, keagungan dan kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah lah. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah memasuki waktu pagi dengan tepat pada fitrah Islam, keikhlasan dan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Ibrahim pula. Ya Allah,
Kami mohon kepadamu agar engkau membangunkan kami pada hari ini dalam keadaan dapat melakukan segala kebaikan. Dan kami mohon perlindungan kepadamu supaya kami tidak menjalankan segala kejahatan. Ya Allah, kami memasuki waktu pagi dan sore karenamu. Kami hidup dan mati pun karenamu. Dan kepadamulah kami akan dikembalikan. Kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan segala kebaikan sesuatu yang ada pada hari ini. Kami minta perlindungan kepadamu dari kejelekan, dari kejahatan hari ini, dan dari kejelekan segala sesuatu yang ada pada hari ini. Nah, apabila kita bangun dari tidur, hendaklah doa yang tadi dibacakan, maka kalian bacakanlah. Kemudian apabila engkau hendak memakai pakaian, maka hendaklah diniatkan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk menutup aurat. Janganlah sekali-kali engkau memakai pakaian itu dengan niat untuk berpamer kepada orang-orang. Kalaupun ini terjadi, maka engkau akan menderita kerugian atau engkau akan mendapatkan kerugian. Wallahu a'lam. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.